Pasal kadalapan mah naon tata krama naon ngangge anggoan Anggoan. hiji dangu kenapa disunatkeun upami urang ngangge anggoan kedah nganiatan nutupan orat sareng nganiatan kana syukur nikmat osok dina nalika ngangoangean niat nutupan orat Kumaha teh terang nih. gitu niat nutupan orat teh entos Paling nih nah doana. teh Taya doa nanya. henteu Yang kete doana niat. DLT di Niatkeun. DLT ngange pakean boh lancingan boh acuk tah niatan nutupan Orang. sunat hukumna eta teh Tara deh. sunat niat nutupan orat lamun nganggo pakaian jeung sunat niat syukuran ka Gusti Allah ku make pakaian teh sabab aya dawuhan Allah ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa yang artinya ya bani Adam hei anak Adam qad anzalna nyata geus nurunkeun kami alaikum ka aranjeun libasan kana pakaian jadi Allah teh geus nurunkeun pakaian ka Bani Adam ka manusia maksudna Allah nurunkeun pakaian teh lain goblog ti langit baju jeung calana lain maksudna mah Allah nyiptakeun bahan pakaian pikeun aranjeun tuluy Allah nyiptakeun ilham ka manusia sehingga manusia teh bisa nyiptakeun pakaian Allah teh nyiptakeun ilham ka manusia nyieun alat pikeun nyieun pakaian nyieun mesin jahit nyieun mesin perangi nyieun kain ku Allah diilhamkeun nah itu nikmat ti Gusti Allah coba lamun Allah teu nurunkeun naon bahan pakaian ka manusia aya bakal aya pakaian moal atawa lamun Allah teu mere ilham ka manusia sehingga manusia teh teu bisaeun nyieun pakaian tina bahan pakaian anu geus diturunkeun ku Allah bakal aya pakaian moal matak syukuran niatan syukuran ku naon teh ku berpakaian teh ku ngange pakaian teh sejak syukuran ka Gusti sunat hukumna eta teh paham teh Alki kumaha lamun ngange pakaian nutupan orat caritana mah ngange pakaian nutupan tapi teu diniatan nutupan orat teu diniatan syukuran bakal menang ganjaran moal ku make pakaianana moal ngeun pedah gugur dosa ku nutupan oratna moal doraka ku dan nutupan naon orat gitu teh Alki yang kedua tata krama ngangge pakaian teh naon ngangge acuk kedah dikawitan ku panangan palih katuhu mun ngangge acuk sok ngasupkeun heula panangan katuhu margi aya hadis ida labistum wa ida tawaddotum fabda'u bimayaminikum yang artinya ida labistum di mana-mana make pakaian aranjeun kabeh wa ida tawaddotum jeung di mana-mana wudu aranjeun kabeh pabda'u maka kudu ngamimitian aranjeun kabeh bimayaminikum ku belah katuhu aranjeun kabeh jadi make pakaian mimitian ku belah katuhu lancingan sok katuhu heula nya sampean katuhu nya kitu deui dina wudu oge sunat dimimitian ku belah katuhu sunat katuhu heula nah gitu mam katuhu ashabul yamin